A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Faslun fi aqsamil iftari fi ramadhana wa ahkamihi. Faslun nari eta hiji fasal fi aqsamil iftari eta tetep dina pirang-pirang bagian buka puasa fi ramadhana dina bulan Ramadan wa ahkamihi jeung pirang-pirang hukumna buka puasa dina bulan Ramadan. Dina ieu saah tarusan bini bade ngaguar saalit perkawis tina pirang-pirang bagian hukumna buka puasa. Anu mana ieu hukumna buka puasa dina bulan Ramadan. Janten masalahna pami jalmi buka puasa teu sakabehna doraka kusabab bukana, teu sakabehna nya kitu deui meunang buka puasa dina bulan Ramadan. Ngandung hartos jalmi buka puasa dina bulan Ramadan bade pameget atanapi istri tina hukumna teh aya anu pangkatna wajib, aya anu pangkatna meunang, bahkan beh dituna aya anu pangkatna ayeuna haram. Tadina ieu kitab Safinah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Masalah tentang pirang-pirang hukumna buka puasa dina bulan Ramadan arba'atu anwa'in yaitu sadayana aya 4 pirang-pirang perkara. Mana anu 4? Wajibun kama fil haidi wan nufasai. Bagian anu kahiji tentang masalah ayeuna buka puasa. Lamun seg eta jalmi teu buka puasa maka hukumna eta jalmi kakeunaan ku doraka kusabab henteu bukana kana eta puasa. Wajib pangkatna kumari ngaran wajib. Ta'rifna wajib nyaeta ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dina usul fikihna nalika dipidambel eta perkara anu wajib teh sapertoskeun kedah buka naon, buka saum. Maka ku dipidambelna eta buka saum rek ngaleueut rek barang tuang maka ku bukana ku barang leueutna jeung barang tuangna diantawisna ngengengkeun ganjaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqabu ala tarkihi jeung bakal disiksa eta jalmi nalika eta jalmi teh kusabab henteu bukana. Nah itu perkara takrib usul fikihna
patokan wajib disebatna. Mana anu wajib pangkatna kenah buka ieu saum teh kama fil haidi sapertoskeun jalmi berarti ayeuna istri pangkatna anu sok haid. Nalika seorang istri haid weh tidinya, maka secara garis ijmaliyahna wajib eta istri teh kedah buka. Bukana berarti diganjar ku Allah. Henteu bukana berarti bakal disiksa ku Allah. Tak perkawis masalah ayeuna haid pikeun istri impang heula saalit. Sing hade bahkan anu langkung kudu hafal mah adalah istri, da istri mah sok haid. Kumaha pamaget atau tangtos pamaget ke kedah naon? Kedah terang, kedah hafal. Naon sababna kedah hafal? Oh, sabab pamaget adalah nu janten pamimpina dina rumah tangga teh. Nalika seorang istri kumanyi haid sanes kumaha haidna kieu sareng sajabina tadi wartosan, oh ternyata eta mah sanes haid. Wartosan, oh ternyata eta mah haid. Nah, tak urang bahas heula perkawis masalah haid. Ditunda heula hukumna buka puasa pikeun istri anu haid. Nah, ngitung-ngitung kana haid dina masalah haid aya anu disebatna had akol. Hartosna hiji istri nalika haid tapi eta haidna teh sakedap. Mana nyata yaumun walailatun sapoe sapeuting. Pang sakedap-sakedapna haid adalah sapoe sanaon? Sapeuting. Dina galibna kumaha haid? Dina galibna adalah saminggon atanapi 7 dinten galibna. Kasusuran galibna saalam dunya istri nalika haid genep dinten atanapi 7 naon? 7 dinten. Ngetang kana aksarna panglami-lamina zaman haid berarti 15 poe 15 peuting. Itu aksarna. Leuwih weh tidinya berarti eta nu kitu sanes haid disebatna lamun sek ngalangkungan 16 dinten, 17 dinten, 18 dinten, 13 dinten kaditu, 15 dinten kaditu. Nah, tos ngalangkungan 15 dinten ya berarti sanes haid eta mah disebatna getih kokotor istihadah disebatna secara garis globaliyah ijmaliyahna. Dina hukum perincian ayeuna perkawis masalah haid. Kumaha tah? Hiji teu kengeng ngetang kana dinten hungkul. Teu kengeng. Maksadna teu kengeng di dinya bilih ternyata simhoreng anu biasa haid teh saminggu. Ternyata hukum dihukuman ku secara ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i itu adalah sanes haid istihadah. Kedah kumaha carana? Kieu carana. Contoh. Nyi Hindun punten bilih aya anu namina Nyi Hindun kutaharusan bini ditamut. Nyi Hindun kaluar darah. Waktosna ternyata dina dinten Minggon contohna. Dinten Minggon kaluar darah. Jam sabaraha tah? Jam 11 siang. Berarti sateuacan naon? Zuhur. Nah,
eta Nyi Hindun teh kaluar darah dina dinten Minggon jam 11 galibna teh da sok raatna teh saminggon genep dinten contohna. Berarti Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Nah, dina dinten Sabtu berarti tos root, malam Sabtu ge tos root. Tah ngetangkeunna teu kengeng kana ayeuna waktos dintenna hungkul, sok sanajan ayeuna nya eta Nyi Hindun kaluar darahna genep dinten kumaha tah ngetangna kedah sareng waktos jamna nu kaluar eta darah tina Nyi Hindun. Nah kumaha carana? Contoh kieu tadi teh Nyi Hindun kaluar darah dinten Minggon jam 11. Karaos tah tina patuangan teh ngabereset nyeri karaosna beresat. Ternyata eta Nyi Hindun kaluar darahna root teh misal teu karaosna teh zuhur jam 12 contohna. Teu karaosna. Berarti ti jam 11 nuki ka jam 12 waktosna adalah sajam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 teu kaluar deui. Kaluar deui contohna misal jam genep magrib contohna. Jam genep kaluar deui dugi ka jam 7. Wengi. Berarti etangkeun tadi ti jam 11 dugi ka jam 12 tuluy jam genep kaluar deui dugi ka jam 7. Berarti tos sabaraha jam nu kaluarna? 2 jam. Geus teu? 2 jam kaluarna. Kin kaluarna deui teh misal karosna teh subuh ti tabuh 5 dugi ka tabuh genep. Contoh. Nah, berarti dina dinten Minggon tuluy ngalangkungan kana dinten Senen. Nah, Senen subuh. Kumaha tah waktos kaluar darahna eta Nyi Hindun nembe 3 jam. Nembe 3 jam. Teu kaluar deui teh ti jam genep, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 teh kanaon deui, kaluar deui. Ti jam 11 Minggon dugi ka dinten Senen jam 11 deui teh kaluarna teh 3 jam contohna. 3 jam. Contoh. Dina dinten Senen tah salangkungan ti jam 11 deui ka ditu sami ternyata dihetangkeun teh kaluarna teh 3 jam. Kan benten-benten waktos. Kumaha tah etangkeun dinten Minggon 3 jam, dinten Senen 3 jam. Berarti nembe sabaraha jam? Nembe genep jam. Halus teu? Dinten Minggon 3 jam, dinten Senen 3 jam, berarti tos genep jam. Dinten Salasa contohna 2 jam. Dinten Rebo 2 jam. Dinten Kemis misal 2 jam. Dinten Jumat 2 naon? 2 jam. Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Nu kaluar genep jam mah ngan sakedar Minggon jeung Senen genep jam. Geus teu? Salasa, Rebo, Kamis, Jumat 2 jam 2 jam berarti tos 8 jam. Da 4 dinten, 4 kali 2 8. Tambihkeun weh didinya 8 ditambih ayeuna genep jam tadi. 8 tambah genep sama dengan 14. Teu kaluar deui tah dina dinten Jumat teh dinten malam Sabtu root weh. Eta Nyi Hindun teh. Da biasana saminggon genep dinten. Kumaha dihukuman eta Nyi Hindun nu kaluar darah? Ternyata Nyi Hindun kaluar darahna ngan sakedar 14 jam. Berarti eta Nyi Hindun dihukuman sanes head kaluarna tapi pangkatna adalah istihadhah. Nah make istihadhah pan eta genep dinten. Sedengkeun tadi pang saalit-alitna dinten kaluar head adalah sapoe-sapeuting, galibna saminggon, aksarna 15 dinten. Berarti tos langkung. Muhun ngalangkungan eta mah nya kana dinten mah.
ngan kurang tina 24 jam. Kurang tah tina 24 jam. Berarti lamun segana kurang tina 24 jam, sedangkan tadi ngan sekedar 14 jam, lamun ngetangkeun kana sadinten 24 naon 24 jam, berarti eta nyi hindun pangkatna sanes head. Sanes head. Kedah kumaha atuh? Wayahna eta nyi hindun salami genep dinten teh salatna wajib dikodohan. Kodohan we. Janten gitu masalahna. Wajib dikodohan. Tekenging henteu. Da eta mah sanes head sok sanajan ngetangkeun kana dinten tapi ternyata metukan kana waktos jam kurang tina 24 naon 24 jam wajib dikodohan. Nah, terus gitu diantawisna. Kumaha pami ayeuna dina puasa. Nah, sedengkeun dina puasa benten ayeuna nalika si hindun saum tuluy kaluar head. Nah, kedah kumaha tah? Ngetangkeunana. Apakah eta nyi hindun buka atanapi entong? Lamun segena buka sieun tadi teh ternyata waktosna bilih sanes head. Lamun teu buka misalkeun bahaya bisi ieu teh head, sedengkeun lamun teu buka jadi ayeuna durhaka. Nu wajib kedah naon teh? Kedah buka. Kumaha eta pikeun nyi hindun sapertos kitu kaayaanana? Nah, ihtiyat we ati-ati dina saum mah kumaha tos we buka teu sia-sia buka. Bilih ternyata eta nu kaluar head teh nyi hindun bilih kakeunaan ku 24 jam. Sok sanajan ngetang dinten mah rek sadinten, rek 2 dinten, rek 3 dinten, tapi ngalangkungan ti 24 jam darah nu kaluarna. Berarti head tos we buka saumna. Ternyata dihitung eta nyi hindun teh kaluarna darah anu kaluar sanes head. Sanes sih sanes naon? Sanes head. Oh kurang ternyata tina 24 jam nya anu kaluarna mah 4 dinten, 5 dinten, 6 dinten, 7 dinten, bahkan 10 dinten. Kurang ieu dihitungkeun teh ternyata misalkeun neme aya 20 jam, 23 jam, atanapi misalkeun 15 jam kurang. Ari dintenna mah nya lami ngan kurang kumaha tah? Maka engke dina akhir beresna sasi Ramadan nincak kana sasi Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah aya lonang anu waktos maka wajib kedah dikodohan puasana. Naon sababna? Da sabab eta mah sanes head tapi darahna teh darah istihadhah we. Darah istihadhah masuk sanaos enak kaluar darah tetap dihukuman namun seuk netepan wajib naon we? Netepan. Wajib netepan. Ngan dina tata cara wuduna kedah nalika bade netepan misalkeun dina dinten eta duhur. Misal berarti susucina langsung. Tekengeng hartosna teh kieu jam 11 urang susuci ke netepan teh jam 12 tekengeng kitu. Udah langsung eta mah bade netepan harita langsung susuci heula. Nah kitu. Tawidi eta nyi hindun lamun seg kaayaanana eta head maka wajib pikeun eta nyi hindun pangkatna teh kedah buka saumna. Ngan paur ihtimal atanapi mangmang ieu teh duka head duka moal duka lain. Kumaha tah? Buka we teh sios bilih ke kakeunaan tadi teh anjeunna teh kakeunaan ku head. Tah ieu hukumna pikeun ayeuna jalmi anu pangkatna al-haidi kakeunaan ku head wajib tah kedah buka puasa. Wajib. Aduh asa rada hoream buka teh
ngeker we diniatan naon puasa tah hukumna janten haram teu kenging haram we janten haram dah teu kenging. Wan nufasai nya kitu keneh pirang-pirang ayeuna istri anu keur nifas sami eta ge kedah wajib naon wajib buka teu kenging ayeuna ngeker imsak. Tah ieu adalah pangkatna anu wajib kedah ngabatalkeun atanapi nu disebatna naon wajib kedah buka naon buka puasa teu meunang henteu eta mah. Wa jaizun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana. Hapunten ti jisim kuring bilih seueur saur luhur carek bahe carek diantawisna beh dieuna tina perkawis i'roban makna surah seueur lepatna mugia para hadirin tiasa ngalereskeun ka jisim kuring ba'da ta'amul. Kalayan ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.